Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, sakuna guru-guru ngaji anu kusin kuring dimulyakeun pisan, wabil khusus kepada guru ngaji di kampung nukusin kuring aparat pemerintah nukusin kuring dipika hormat, kagantun sepuh bini sepuh nu sepuh atawa anu disepuhkeun, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh pemuda, jeung tokoh-tokoh anu lain. Sakumna hadirin jamaah maulid nu kusim kuring dipika cinta, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dina penting ayeuna sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu kampung Cimbe. Mandiri Ciamis Cilatus, kata orang Jakarta Cika. Desa Ciberem, Kecamatan Majak, dalam situasi anu sangat luar biasa sagalanya. Jamaah musaki lobana lain karena ayatna kula, lain karena ayatna para kori-kori anu suara ngangenahin, lain karena ayana pejabat
tapi karena cinta urang ke Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngananungin gula terkagum-kagum sepanjang sejarah gula sok giringan maulid Rajab jeung nu lain-lainna sarat ieu di panggung aya sae. Aya paria terong jagung kacang mudah-mudahan ia sebagai bentuk syukuran urang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah nyimpulkeun Kangjeng Rasul dina ayat Al-Qur'anul Karim, maki ayat nu pendek singkat tapi padat dengan bahasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ieu bahasa ti lamun cek tukang ngaji lain bahasa anu sembarangan, lain bahasa anu wawayakun, tapi ieu teh bahasa anu sangat spesifik, nu sangat krusial, nu sangat kana sasaran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cek tukang ngaji aya lapat ma aya lapat illa. Ya Allah ya Rabbi, nuduhkeun kana kata-kata nu khusus nu spesial, iktisos jeung iktisor. Singkatna Allah ngutus Kangjeng Nabi urang ka dunia ieu semata-mata bikin mere rahmat kasadayan Allah. Cek saha Islam direbut ku pedang, cek saha. Cek saha Islam direbut make tanaga, cek saha. Cek saha Islam jadi gede menang gelut, cek saha. Islam datang rahmatan lil. Boleh masuk ngerokok. Rokok, Pak. Ngerokok. Siap. Jangan diberi iku panitia. Bener, Pak. Mantap. Terus ya. Terus. Orang berikan nilai. Ya Nabi salam. Ya Rasul alaika ya Habib salawat alaika asyraqal badru alaina Bahtafat budur mislahus wajas Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib as-salawat Allah alaika
Rasul datang nama rahmat kasadaina alam. Ari alam teh selain Allah teh alam. Tangkal kayu alam, tangkal pare alam, tangkal gedang alam, tangkal pari alam, laut, gunung, kabeh ieu ngaranna alam. Sampai makhluk melitik siram kuman alam kabeh ieu dirahmatan ku Kangjeng Rasul. Kumaha Rasul meri rahmatan? Contoh baheula keur zaman jahiliyah lamun kieu sok neangan liang baheula asal kieu neangan liang ya kos bapak-bapak urang cik bebe mun kieu sok neangan sampean liang di jero liang aya sireuman ku kieu kalaluar sireumna kapesekan cai kieu aya nu palit aya nu pingsan bahkan aya nu pae sireum datang Rasul cek Rasul ulah sok kieu dina liang teu meunang sireum alhamdulillahirabbil wa ma arsalnaka illa rahmatan lisireum sireum meunang rahmat jelas baheula keur memeh Kangjeng Rasul diutus mun aya aki-aki susah muriangan bae paihan susah muriangan bae ari dahar beuki paihan nini pencit ceuk Nabi ulah di jalembur mimping aya aki-aki mimping aya nini haneuh deuk ku wake haneuh minimal tengah penting aya suara batuk betul cek Nabi ulah dipaehan ini ge sarua hayang hirup wa ma arsalnaka illa rahmatan lidini komo keur zaman jahiliyah aya awewe goreng lalaki goreng memeh datang Kangjeng Nabi jelema anu jarore di pecitan iya lamun aya ke zaman Abu Jahal ya dosa jadi dikulai ube panggilan dari pencit cek Kangjeng Nabi rahmatan lil jore tailah hadirin jamaah rahimakumullah coba atuh Kangjeng Nabi jadi Rasul teh sampaikan isang-isang urang di bedaan sing hade lamun ngisang kudu dibetengkeun mun ngisang kudu dibetengkeun abeh bersih supaya ngajaga kesehatan ya Allah ya Rabbi teu salah Allah ngirim Rasul ka dunia model ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena naon amanah jadi mengatakan sing hade lamun urang ngirim Rasul teh utusan mun ngirim utusan kudu nu amanah komo budak ngora ke bobogohan Rasul teh comblang kudu nu amanah pan jelema nu bogoh mah hese ngomong jelema bogoh ka awe hese ngomong gitu kumaha
pabelit grogi karena naon geus aya bogoh di hati ngomong teh nanya gawe usim deui nek usim naon di dia usim jagong hiji usim naon di dia usim kaca tekebal usim naon di dia usim deui bae karena naon aya bogoh. Nah nalika hese ngomong biasana sok kiri comblang iya Rasul comblang kudu nu bener-bener amanah emang ini rumah bahaya tuh untuk amanah bahaya bisa bogoh ke comblang betul dan comblang datang waalaikumsalam akhirnya bakal nanya kumaha sih ari si Junid di lemana mun comblang atau jujur Junid mah tukang ngabohong bebenena unggal bentola gara-gara Rasul jadi acak-acakan betul? Masya Allah tawakal haji Rasul teh hartina utusan nah hadirin jamaah rahimakumullah urang teh Rasul cek Imam Ghazali anta Rasul anti Rasul urang teh kabihan adalah Rasul urang teh adalah kabihan utusan Allah subhanahu wa ta'ala ngan dalam arti anu lain sok dari ke urang dijadikan Rasul ku Gusti Allah kudu amanat seperti Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema dijadikan pejabat Rasul berarti utusan Allah dijadikan pejabat mana kudu nu amanah atuh jadi pejabat teh betul ulah sok ngakanan duit rakyat betul ulah sok nyokotan duit rakyat ulah sok ngalobokan duit rakyat coba urang teu eungeun ngatenge berita pejabat korupsi 100 triliun bayangkan kurang 100 triliun namun dibelikan ke cendol betul? Amanah emang aku Pak ya Allah ya Rabbi jelema dijadikan pejabat jadi presiden jadi menteri gubernur bupati camat lurah yana dilantik jadi pejabat sukunya sabelah di skalawang surga sukunya sabelah di skalawang surga amanat sia bisa ngalengkah ke jero teu amanat sia ngejeblus ke neraka betul? Nah besinan bapak-bapak ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah hayang nyaho ahli neraka adalah pejabat-pejabat tukang ngakanan duit rakyat jelas? jelas ya hadirin jamaah rahimakumullah kula miris ngadege berita ngadege gede-gede korupsi gede-gede korupsi coba tuh kemarin kurang sekian puluh tahun dibobodo ku jelema pertama jeung pertalit betul? Horenganan pertama jeung pertalit teh eta kene ngan bedana diberian bilauroha ya Allah emang itu negara lu pinter gitu betul? Delegan sia lo ngatur pertalit pertama dituntut kuing di akhirat kurang simbe kudu aman wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin sarua urang ge urang jadi saraki urang majikan ngaranna urang teh adalah rasul diutus ku Gusti Allah untuk menjadi suami si Sarwiti kan ayah Sarwiti
kula bau ka sawiti tilu bau sawiti di Cilomok aya sawiti di Cilejet aya sawiti jelema na cerewet bae entah di dieu berarti ya nah urang teh boga pamajikan amanah sebab urang diutus ku Gusti Allah bener sia jadi salaki si anu urang kudu amanah mantakan nalika urang boga pamajikan amanah ti Gusti Allah jalankeun urang minimal pamajikan teh ulah sok dicai kanan ulah sok dipaido Rasul ngancam jelema tukang nyari kanan pamajikan tukang maido pamajikan di akhiratna bakal ngambai letahna datang ka bujar jelas jelas amanah ini kudunya mau ulah dicari kanan atau awal mah pamajikan mah dielus-elus disayang-sayang betul bu didandanan supaya gelis betul bu ya makan kadang-kadang salaki konyol hari pamajikan hayang gelis balikan odak tilong betul ya orang cimbek ya bisa gelis bisa betul kan cara batur di fitness di olahraga mungkin di awaknya nggak body jauh cina ji di cimbe mah fitness di tanah jod amanah sering gua ngomong amanah nalika urang boga pamajikan sayangi pamajikan padangkeun kan di pamajikan sebab Rasul ngomong jelema tukang geus jelema geus boga pamajikan sok nyeulekeun awewe saja matana bakal ngambai datang ka bujar jelas amanah ya Allah itu tadi lah hadirin jamaah rahimakumullah sing hade sok aya anu ngaganggu kana amanah urang nalika kawin angkah tukah dijawab urang qabil tu nikah di hate aya amanah cek urang dek kumaha ge bakal disayang ku aing pamajikan disayang tapi jajan geus boga anak 2 3 4 betul pak sang nyelekeun beungeut pamajikan teh puyeng remang-remang sebab naon sebab di beungeutna aya surga ieu nu mantep sanggeut urang ningalikeun pamajikan urang di beungeutna aya surga sedengkeun al jannah hubat bil makarib surga mah dikubengna ku bagian keureun bae ku pinter sakit jeung eta heran bener cek Rasul bener Rasul nyeulekeun beungeut pamajikan teh senep bawa ngaku ya depan saya ulah ngaku saha jamal aya urang cimbe kuari geus boga anak 3 4 mah boga anak gede luhur mah paharang-harang kieu jeung pamajikan moal aya teu ciri gula ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah bicara keur babogohan kieu insyaallah ngadahar baso sakitu lilana dijelekeun kieu coba atuh kuari urang praktekeun tah pamajikan urang geus kolot ini perhatikeun kieu aya kadang-kadang sok aya urang hatekeun lempeng mah sok aya hayang dijelekeun kieu ngan lagi jual setan iraha apa ini
Tuh, suami terkutuk mas. Ya Allah ya Rabbi, amanah jadi kebun lagi. Tayil hadirin jamaah rahimakumullah, mantakan urang ku Gusti Allah lebih diberi jembar, lebih diberi turun, usaha naik turun naik turun, tani subur ente karena urangna ente amanah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, lalaki lamun keur boga duit alahbatan kotok di talian bidatiha di imah deh. Bener bu? Bener bu? Coba jajal lalaki boga duit ulah gede-gede 100 juta lingas hayang di imah ge ulama iya ulah kulantaran loba jasa tamu ka imah kula kedeun-kedeun bikang jadi kedeun-kedeun ibu-ibu cenah kunaon bu salaki kula kos kuya kunaon kos kuya kunaon Allah lupa ketuyuk ayo kali deui atuh kajeut ngaranna salaki laku kene alhamdulillah. Ya Allah. Sarua awewe nalika ku Gusti Allah dipasangkeun ke jeung hiji lalaki berarti ngana Rasul kudu mendampingi suamina, kudu baturan anu jadi salakina. Kumaha atuh carana? Setia kanu jadi salaki. Masya Allah tabarakallah haji. Siti Mutmainnah nu mantak ku Gusti Allah diangkat jadi waliullah. Nalika Kanjeng Rasul ngobrol ke jeung Siti Fatimah cak Rasul, maneh hayang nyahotan teu awewe pangsolihahna di Madinah nu aya di handapeun anjeun. Saha ya Rasul? Sok maneh katungtung ieu lembur. Diteangkeun ku Siti Fatimah, ternyata di dinya teh aya hiji imah ngaranna Siti Mutmainnah. Cek Rasul ieu jelema sholihah jasa. Diintip ku Siti Fatimah, sugan kitu sabebeting salat jah henteu, sugan kitu sabebeurang maca Quran baik jah henteu, sugan kitu manehna puasa unggal bae henteu. Biasa pas urang cimbe ngawadang biasa, tapi kunaon Siti Mutmainnah ku Rasul disebutkeun awewe sholihah bahkan bakal jadi ahli surga. Sanggeus ditanyakeun ternyata teu pira Siti Mutmainnah boga amalna mun salaki datang di mana-mana gegeraan dirawel leungeunna dicium tangan bari minta hampura kakak besin aya kasalahan itu tanda pemajikan orang aya dawa pan bikang urang malam mun salah teu kitu ngomongna kuat-kuat dengan aing. Kuat-kuat dengan aing. Ya Allah. Timang ngekeleungeun minta hampura besin kula aya salah wahai salaki kula. Masya Allah. Indah mun urang boga pemajikan kos itu betul? Betul? Ya Allah ya Rabbi. Aya minta hampura lebaran doang. Lebaran ge bari lembang. Amurakah ya Allah, coba kurang bayangkan
urang pulang di sawah bawa pacul awak terakhir di kosan disambut tuh pamajikan hampura hampura. Ya Allah sanajan hati kerjengkel dikitukan kudu jadi pamajikan sudah katesna tiis sok tekudu hese-hese ternyata ibadah mah izukan amal kan pulang salaki hambura lengan katuhu cekel lengan salaki lengan kenca kana kantongna salaki pulang ojek disambut ku pamajikan hampura kakak usaha unggal poe neangan duit isuk datang ka sore di daharan baik neng nah tegawinana ukur bisa dahar hampura lamun nyapekeun ka kakak salaki ngomong ente terus ya dahar terus ya tetap kejebak ya Allah. Naon deui eta mah Siti Mutmainah ditanya ku Siti Fatimah naon deui amal anjeun salanjutna teu pira kula mah rutin nyusut kesang salaki mun kula keur ngobrol salaki kesangan disusut kula kesangan mun salaki capek kukulat di kipasan aya teu ya Allah ya Rabbi pan pamajikan urang mah teu kitu urang kesangan ngomong urang kan ada aing tadi tuh kak nih sabubulak kayak kan urangna henteu amanah coba ku urang bayangkeun fadilahna sakali ngagepek pamajikan kana kesang salaki nusa atau ngipasan kesang salaki sampai salaki karasa tiis cukup jang mareuman seunaraka Allahu Akbar. Ibu ulah bodoh pakai akal ngomong kasar lagi belikan kipasna kak ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimallah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Rasul teh amanah urang ku eleh ti Kangjeng Rasul adalah amanah naon atuh nu sok ngagantukan amanah hiji ahsanu minha bila mana anjeun manggihan anu leuwih bagus maka osok ngaganggu kana amanah sok ngaganggu kana amanah asal manggihan leuwih bagus kurang dek kondangan pamajikan geus dandan amanah kurang dibonceng lalahunan kurang ngabonceng nanti pas dihareupeun aya nu leuwih geulis mulai itu amanah leungit rada gede kitu nya loh ila hadirin jamaah rahimakumullah kabeh ge urang rasul urang kabeh rasul urang tani eta teh rasul urang diutus ku Gusti Allah sia cicing dicimbe jadilah petani jangan ieu jang maraban urang kota nu teu barokah sawah engke sia nu nyawahna maneh nu meuli bias urang Jakarta urang kota nu meuli biasna supaya berputar ekonomi urang kadang-kadang teu amanah dina nyawana dengan batur
disempong. Dia disempong. Bacul seger. Baiklah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jasa ternyata amanah mantekeun di antara sifat Rasul nyaeta amanah. Sok ayeuna ulah lain saha kiai ustad. Urang teh kiai diri kiai jadi ustad eta teh Rasul. Pagahan kusnya, pagahan nu teu bisa ngaji, pagahan nu teu bisa rukun salat, pagahan nu teu bisa rukun dulu. Pagahan. Jadi amanah jadi ustadna, amanah jadi kiaina. Ulah pokal pekol kakek cakatu jeuleuh hareup lillahi ta'ala perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngomongkeun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah. Allah sangat cinta ke golongan-golongan nu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeun jadi kiai, anjeun jadi ustad, anjeun jadi tokoh sing amanah ropiah masyarakat, ropiah masyarakat. Nah ieu hadirin jamaah rahimakumullah, hesekna adalah amanah. Mudah-mudahan urang sadayana kabeh nu dititipan ku Gusti Allah bisa amanah. Amin ya rabbal alamin ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Agbada yaji ya judiwa Iyaru terju diwal karomi usamah barisa amanah na nuhese. Ulah jauh-jauh dagang nasi goreng hese amanah hese. Ieu sabaraha duit Bang nasi goreng 15.000 endogna waraha hiji 15.000 hiji. Mun meulina 10 berarti endogna kudu 10. Jajal kurang perhatikeun tukang nasi goreng. Mun meulina 10 sekaligus endogna ngadukur 7 doang. Betul? Amanah. Amanah. Mun hijina 15.000 endogna hiji sanedan 10 sekaligus endogna kudu 10. Amanah. Urang nawarung nu hese amanahna, nu hese amanahna hiji. Cek dina tafsir dijelaskeun pembeli adalah raja, maka maneh kudu sopan kan pembeli. So amanahna ulah dibeda-beda, nu kolot nu ngora nu gelis nu jore ulah dibeda-beda. Ulah ngawaruh sok ngabeda-beda, datang lu kolot beli naon mah beli cabai bawang baduy ngomongnya heuras jajal datang lu gelis ada apa. Beli cabai bawang berapa duit? 2.000 boleh nggak? Boleh. Coba jajal nuwalinan ini cabai bawang mana udah 2.000. Zaman kuari 2.000 amanah ngentekan iya mantan tukang warung bangkrut warungnya amanah iya. Masya Allah tabarakallah. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, ngaji mah babari asal daek ngaji mah bisa, asal daek ngaji mah bisa. Sok di lama pondok asal daek leukeun di kobok bisa, tapi jajal amanah
Masya Allah. Jelema ngomongkeun rukun wudu mah tapis, ngomongkeun tahajud bisa, ngomongkeun duha pinter, ngomongkeun sholat ya Allah ya Rabbi geus khilafiyah namanya talar kabeh, ngomongkeun bisa. Osok tatilo, osok tatilo, ngomongkeun tahajud osok tatilo, ngomongkeun duha osok tatilo, ngomongkeun sedekah osok tatilo. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, praktek amanahna urang anu hese. Nantikan sekali urang diberi kepercayaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, urang dia loba jasa mengecewakan Gusti Allah. Loba jasa. Loba jasa. Pas tadi supir kula belum. Supir kula belum. Ari nu lebah kudu diklakson henteu. Jalan macet, kula tadi kena macet lumayan rada lila, kudu dapat klakson titit titit. Di jalan sepi aya nu geulis. Ting. Supir ahli neraka ya. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, ngatakan miris kula ningali bari perkembangan ningali berita sangat miris bener. Tinggal urang ngongkeun kieu sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, bener anjeun teh Rasul bener jasa nu hese teh amanahna. Cek Kanjeng Rasul diangkat jadi nabi mah babari, diangkat jadi rasul babari, hayang jadi wali babari, hayang jadi ulama babari, hayang jadi pengusaha besar babari. Nu hese ge amanahna. Sok ayeuna ieu di Kecamatan Maja, di Kecamatan Maja mun nusugihna amanah, kula yakin di Maja loba jelema sugih. Lamun manehna amanah datang ka lembur ditingali ku manehna, mana ieu nu kira-kira perlu dibangun. Meureunna ieu aing nu mantak sugih saperti kos ieu teh, doa jelema susah di tengah beuting ngadoa ka Gusti Allah. Gusti ya Allah ya Rabbi, kula rela jadi pamajikan si anu. Gusti rela tajud salat kula rada boloh di tajud. Tapi kula mah ku sugihna Gusti atuh moga-moga bae dijembarkeun rezeki kula. Dijawab Allah, diijabah, ngan dibentukkeun ka orang lain. Si anu dijadikeun sugihna. Sebab naon? Sia lamun dijadikeun sugih cilaka cek Allah. Sia lamun sugih cilaka. Kumaha cilakana? Malek muludan. Malek muludan. Ya kula mah ieu nu hadir di sakilobana yakin urang sugih. Yakin. Nu mantap kula masuk ngacaprak bener repoin di nurbuluan. Jeger. Oh kasihan. Sebab naon sadarajat teh kula susah kabeh. Sebab di dia bapak mun boga duit samiliar bae balai muludan. Moal, mau ieu malam minggu. Anu ngabejaan muludan ge. Muludan ge, apa itu muludan? Insyaallah ngomong apa itu muludan. Nu mantap urang deuk ngarimong di dieu, cek Allah siama jadi jelema susah bae. Sebab lamun sugih muludan mulai jelema. Kula tadi diuk di ditu aya Abah Haji, adina Abah Ndi, kula perhatikeun Abah Haji. Susah jelema. Jadi kumaha ge susah. Tadi kula naik ka panggung kieu. Sarua jeung aing susah. Sebab naon jelema sugih mah tagogna ge beda deuk kumaha. Diukna beda, cara serina beda. Nu sugih serina. Ngesa
ya susah jajal sadesa kadangnya boleh ingat bu ibu beli itu haridang beren kiki pas tadi lah kebetulan kiki pas susah sebab beda nang ngipasan awak jeung ngipasan kejo aku nusugi menggu kiki pasna yes coba susah ngipas ya Allah ya Rabbi ila hadirin jamaah rahimakumullah in amantum lamun anjeun amanah ta'alautum anjeun bakal luhur wa najaitum jeung anjeun bakal selamat wa dalhaltum ila jannah anjeun bakal asup ka surga sok masalah nu jadi tukang ojek naon bedana jeung kiai nu jadi petani naon bedana jeung pejabat nu jadi pejabat naon bedana jeung rakyat kabeh ge sarua eueuh dipilah-pilah nu penting amanah betul lu jadi pejabat sok jadi pejabat kajian gua ngomong di lembur kajian ngedalkeun deui lu jadi pejabat sing amanah atuh jadi pejabatna betul Masya Allah tabarakallah hajim pejabat mobilna barewah jalan ka lembur jaror emang lain pinarakaeun eta ka situ emang lain pinarakaeun ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kunjungan ke negeri Sam manehna naik himar begitu ngalewat ke hiji jalan pagi jalan jelema ternyata jalanna ledok jalanna pinuh ku tai himar jeung ku tai honta nanyakeun Sayyidina Umar ieu jalan sok dipake lewat ku jelema teh cak urang dinya atuh sok pake jelema ieu mah ngan babarengan kami ke jeung himar ke jeung honta Sayyidina Umar balik deui ka Madinah nutupkeun lawang sujud ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti kula naik himar ternyata aya jalan anu candi banget coba mun pejabat tadi ka dieu aya jalan buntung dah pejabat buntung mun tadi aya camat atau ibu bupati tadi nilai jalan buntung udah eureun kieu sakallah tabarakallah al-ajib jalan buntung Jelok teh kudu ngarulah. Rah, ka dieu. Keunang. Ya jalan kunaon buntung. Itu buntung. Lamun urang boga pejabat presiden Sayyidina Umar, para menteri Sayyidina Umar, gubernur Sayyidina Umar, niscaya Indonesia geus moal aya jalan buntung bareng kos itu. Betul? Betul? Ya Allah ya Rabbi, tapi kirang kitu ge ku kaagungan Gusti Allah. Mudah-mudahan baik Indonesia kabeh du diberi rasul-rasul Allah diberi sifat anu amanah amin ya rabbal alamin. Ila hadirin jamaah rahimakumullah yuk urang babarengan amanahkeun bae hiji amanahkeun ternyata babari jasa urang hayang selamat asal amanah musola juga nih musola bagus aku soalnya lunas saja iya nu hese ge amanahna nu hese amanahna dur subuh dur lohor dur asar dur maghrib dur isya amanahna ngabangun mah babari amanahna. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah mantekan kula yakin urang dieu kabeh adalah jelema nu amanah. Yakin cirina kumaha eueuh nu nyandung hiji eueuh nu nyandung sebab besin teu amanah besin teu amanah lain teu wani urang dia lain teu wani boga hiji di awak aing geringan ya Allah ya Rabbi
katakan orang melalui maulid orang sifat Rasul hiji baheula asupkeun ka kurang amanah nah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala awak urang caket inget pesan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani kaputrana Abdul Rajak ya Abdul Rajak ya lamun anjeun lilir ti beuting itu adalah tanda dihudangkeun ku malaikat. Maksudna rek naon eta Bapak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir malaikat ngahudangkeun maneh mempercayakeun ka maneh supaya ngalaksanakeun salat di beuting eta maneh pada saat eta geus jadi utusan Allah pikeun ngalaksanakeun salat di beuting di saat batur tibrah geus sia dihudangkeun ku malaikat pikeun jadi rasul tumbal salembur nu salat di beuting. Urang diosok si lilir mah osok ieu doang. Coba lu lamun ingat kadinya Gurijal tiba-tiba udang Masya Allah nuhun Gusti geus mempercayakeun salat di beuting ka kula nuhun Gusti tapi kula tunduh kene Gusti amanah ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimahullah ternyata ilah urang nu hese amanahna nalika urang ngahareupan dahar barang dahar cek Tuan si Abdul Qadir ka Abdul Rajak ulat mun anjeun ngahareupan sangu anjeun teh diutus ku Gusti Allah kita ngadahar sangu dahar eta sangu sebab amanah ti Gusti Allah tak mun eta cocok mun eta atur di murah tapi lebah udang ti beuting ya Allah ya Rabbi ilah mudah-mudahan orang sadayana kabeh diberi amanah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadayana dijaga di yaumil kiamah dari keamanah sifat Rasul asup ka awak urang menang syafaat di yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Tekira-kira amanah tekira-kira aya jelema dikasorgakeun ku Gusti Allah peda subuh hujan anu sangat gede manehna lumpat ka masjid azan karena amanah pikeun ngabijaan waktu subuh hanya karena azan sakali doang ku Gusti Allah dikasorgakeun nantakan di tukang ajan subuh teh kudu sering sakali teh asal mun sering teuing beusin lewat teuing ya Allah ya Rabbi alhamdulillahirabbil alamin kula datang ka dieu teu ngarasa jadi tamu ngarasana kula seperti dulur di baraya sehingga kula teu aya teh being aling-aling ngomong ke jeung hadirin sedaya jamaah sadayana mudah-mudahan urang kumpul di dieu engke dikumpulkeun di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur, dijembarkeun rezeki, jeung mudah-mudahan urang sadayana meunang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sedekah di para jamaah pikeun ngagungkeun Maulid Nabi, mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sakituna kebahatur hampuratina samudaya kalpatan besi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.